Bismillah, bismillah. Punten tukang son hiji ehona leungitkeun, ehona dipoloskeun. Tong di ehoan. Polos. Nu kadua coba kontrolna ditaekeun, kontrol. Taekeun kontrol. Taekeun kontrol. Kontrol. Make r sih teh kontrol. Nu katilu basna dikurangan seetik basna, bas kurangan seetik bas, basna kurangan ya. Jelas bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam diduakeun sing palanjang umur, leungit kasusah, datang kabunga, kabalayar hutang, lalancar usaha, lalancar ngalupas ke nyawa, engke dina waktuna. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Memeh ngaos urang ngaduakeun Pak Bisri, Pak Haji Bisri, tokoh masyarakat, tugana anu hoyong ieu pangaosan aya atas izin Allah dugi kawaktosna tadi enjing ngantunkeun. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan Allah nampi sadaya amal saena, ngahapunten sadaya dosa perdosana, ditempatkeun ku Allah di tempat anu mulia di sisina. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sadaya karuhun urang non teh Cisolong, mudah-mudahan Allah nyatet kasayan sabab ieu teh asarna Haji Arif, asarna para kesepuhan utos teu aya. Idna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi urang dia ngirim Fatihah khusus ka Bah Haji Bisri, umum ka sadaya karuhun Cisolong, ieu teh asar aranjeuna. Tepi eta Fatihah dijamin tepi. Bisa anu teu percaya pek paeh heula ku aing urang doakan. Tepi sabab nu dicatet ieu teh asarna ge dicatet wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jamun aya nu ngadalil wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Mal bagean amal jelema angin amalna sorangan. Pan ieu teh amalna oge. Moal aya muludan ayeuna lamun eueuh Haji Bisri pencetusna oge.
nu milu gogorowokan milu sumanget nyeun ieu muludan ngan tetepi ka waktu ayeuna moal aya ieu muludan lamun eueuh Haji Arif nu resep muludan bener teu no sababna pamuda ayeuna sumanget muludan sabab dicontohan ku uyutna dicontohan ku akina dicontohan ku bapana teh asar ieu teh tapak lacak amal aranjeunna besok aya keneh pan ajengan kalapetong di kota majar teh Fatihah moal tepi nya moal tepi da teu ngarti sia mah ngaji na ge ngaji kana kitab Google nya moal ngarti atuh nu kahiji kuring rek nanya aduh alhamdulillah ya sumanget budak ngorana ye luar biasa keprok keur budak pamuda keprok aing teu salempang ninggalkeun alam dunya ningali budak ngora karya ulah eta ge jadi teu salempang abah ninggalkeun barudak ari geus resep muludan mah bah nu salempang mah abah ninggalkeun alam dunya para kesepuhan ninggalkeun alam dunya kuring ninggalkeun alam dunya urang Cisolong teu beuki muludan aing sedih dari ayeuna mah bungahnya bahnya barudak ngora semangat woi membara semangat perjuangan semangat kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi hari ku cinta mah moal kahalangan ku 7 gunung sagara dalapan jalan satapak ge dipapai we da aya mawa aya naon aya mawar bodas di dituna mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur henteu karasa capena sabab kuring tumpak ojek do ari ku cinta mah gunung 7 sagara dalapan dikejar disorang badai diudag nu lautan luas diseberangi gunung tinggi didaki demi apa cinta demi cintaku padamu kemanapun ikut denganmu walaupun harus ku terjang laut dan badai bulan madu di awan biru dijamin ragragu eta mah ari ieu naon maksudna muludan mun ditanya rek naraon urang Cisolong muludan jelema 7.000 cenah bieu ge nu datang 10.000 nyiapkeun snack oge lamun anu can bagian rek 2 pek we teh era mah lamun batur hiji maneh 2 berarti RW 0 genep rewog maksudna naon ieu teh sakieu ngabringna sabab kacintaan urang ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi mudah-mudahan urang asup kana barisan rombongan Rasul danganelkeun amal madah rumah sajujun mah amalna jorok jeung botrok ulah nganelkeun amal sorangan Haji Atma ulah amal urang mah da kieu bener teu urang nganelkeun menta tulung ka Rasul we sugan urang teh meunang syafaat Rasulullah dajal madoraka ge kasyafaatan ku Rasul mah jadi salamet kitu kadenya bisi bararangga ku amal abdi mah seueur amalna da pokona abdi mah wah sagalana ge naon abdi mah tukang itu tukang amal tong di aku keun we eta mah Allah nu ngitung bener teu urang mamuludan urang ngadu awe mudah-mudahan sing kasyafaatan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wajar jeung kudu urang baros kudu urang Cisolong cinta ka Rasul ibu kudu sabab Rasul mah cinta ka umat teh dugikeun ka bade pupus kanu diwasiatkeun teh 3 ummati 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 hiji tah as-shalah 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 2 tah ngamanatkeun salat nu katilu an-nisa 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 ittaqun nisa awewe 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 omat pangjagakeun awewe matak mun ibu-ibu teu cinta ka Rasul ka bina-bina diamanatkeun ibu mah pangjagakeun awewe matak lalaki ulah sok nganyenyeri awewe lamun lalaki sok nganyenyeri awewe sok ngaraheutkeun hate awewe eta lalaki berarti teu ngajaga amanat Rasulullah. Uduh si ibu meni langsung surak asa ku aing dipanglawankeun. Ibu sok sholawat
bukti cinta ka Rasul. Osok pajujun ece sholawat kan geus bosen sholawat kitu keneh lagamna. Da kumaha kitu atuh hayang modern. Nah meunang, nu penting sholawat tong dirobah. Ai lagamna dirobah mah meunang, rek laguna sambalado ge meunang bisa mah. Baheula lagu Jablay di sholawatan. Malam mingguku ke Binaria. Ganti pan lagamna ku uje almarhum Allahumma gfirlah. Ganti ku budak ngora tak ajengan ngora bari alus teh soratna alus salawat ya Rasulullah salamun ya rafi'an syani wad adfata ya jiratal alami ya Allah ya uhailal judi wal karami ya Allah ya Allah ya Allah. Tuh paneta teh asal mah lai panggil aku si Jabelai gitu. Bajujut mah resep kana lagu saha geuning nu sok aya penarina sesar teh geuning terkenal. Oh kereta malam baheula geuning. Pernah sekali aku pergi daripada nyanyi eta teu berkah mending sholawat laguna lagamna kitu bari nyemel ibu-ibu di dapur bari sholawat lagamna etapan keren ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya atfata ya je ya uhailal jo keren pan berkah samel menang nyolawatan di dahar ku anak jeung ku salaki pan berkah bener teh cengekna garde keneh renos deui jugi jagi ju salakina nolol ka lawang dapur awe tuh bukti cinta ka Rasulullah luar biasa urang Cisolong bejangan nama iuranna ge ti sataun ka tukang ceuk Haji Atma unggal minggu nu 10.000 nu 50.000 sakaka 300.000 keur naon keur muludan keur ngonang ajengan sabareh pan kikieuan teh beureuh sagala kudu disewa bener teu panggung meunang nyewa tenda meunang kursi ge meunang sound system meunang pajujun meunang ngonang sia teh kitu meunang nyewa aing disarwakeun jeung sound system ka bina-bina aya manu nyarita kieu heueuh jujun dah hayang di aku umat Nabi hayang menang syafaat Rasulullah mah teu cukup kumuludan jeung sholawatan atuh eta nu nyarita bener henteu eta nu nyarita bener salah aya nu nyarita kieu ngomongna teh dah hayang syafaat Rasul hayang jadi barisan Rasulullah mah teu cukup kumuludan jeung sholawatan bener teh eta nu ngomong bener nah apa jujun bat bener muludan salah sahiji bukti cinta sholawatan salah sawios bukti sayang ka Rasul tapi yang lebih penting fattabi'uni cek Rasul qul in kuntum tuhibbunallah bejakeun ku anjeun Muhammad lamun urang Cisolong cinta ka Allah fattabi'uni tuturkeun Nabi Muhammad yuhibbukumullah pasti Allah mika cinta ka urang Cisolong jadi naon pentingna tuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi berakhlak siga Rasulullah sallallahu alaihi kumaha ari akhlak Rasul jeli Quran ayatna bacakeun tong bu bacakeun tong sing panjang sing ponok ibu resep kanu panjang resep kanu ponok tong bari seuri sia teh ieu mah mikirna kana kanyut wae da uing mah rek ngaji sia teh sing panjang sing ponok panjang bari saleuseurian pasti otakna kana kanyut kunaon atuh molotot uing nyebut kanyut teu meunang uing nyebut kanyut ih ulah tuh pajujun kasar oh kanyut kasar hayang lemes hamplas
Oh Pak Jujun da jorang. Ya, nu jorang malin omongan uing pikiran maneh. Da uing menyebut kanyut, ari kanyut teh anatomi tubuh, irung, panon, eta teh anggota tubuh. Kanyut rek disebut naon ku aing? Ya kanyut we ku sabab otak maneh ngeres, cekekeuk we seuri da mikirna kana teu baleg. Wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu bil fahmis saqimi. Kitu ceuk mantek. Loba perkara hade sabab otakna geus mahamna goreng, jadi we kesimpulanna teh goreng. Bener teh? Da jiga tadi ngomong kanyut celeuketeuk seuri. Kanyutna bahasa Sunda mah teu jorang ieu, aya kanyut kunang. Akang teh bade ngetrukeun kanyut kunang Pak Jujun. Non artina rek ngawinkeun anakna nu bungsu. Ceuk bahasa Sundana ngetrukeun kanyut kunang. Teu jorang ieu. Aya deui sia mah beut kanyutna punuk. Non artina jelema sieunan borangan. Sia kanyutna tarang. Jelema naon eta? Eraan. Bahasa Sundana kanyutna tarang. Tamun santri di Cisolong lempang bari egang eta mah pasti kanyutna burut. Lamun aya lalaki kawin cerai teh eta mah ceuk bahasa Sundana hamur kanyut. Mun aya awewe uta-utan eta mah weureu kanyut. Tamun ieu teh bebenyi teh mah tai kanyut. Bahasa Sunda mah beunghar makana geus lah urang baros mah ngomong bahasa Sunda we. Lah bener teu? Jadi bahasa Sunda mah bahasa beunghar. Bahasa Sunda mah emak aya undak usukan. Model dahar ge pan aya emam, aya tuang, aya neda, aya nyatu, aya ngalebok, aya jajablog, aya lolodok, aya leletak, gagares, madang, daang tuh. Bahasa Sunda mah teu kahitung. Bahasa Indonesia mah pan hiji makan. Anjing sedang makan. Jujun sedang makan. Anjing dan Jujun sama-sama sedang makan. Non bedana aing jeung anjing. Bahasa Sunda mah labuh ge pan kumaha labuh abah kahareup mati jongklok. Ka tukang ti jengkang. Lamun ngustruk ti kustruk. Ti jalike, ti kosewad, ti gedebut, ti gudubrag, ti sereule, ti sorodot. Lamun kana cai ti gejebur, ti gujubar, ti gubrus, ti teulem, ti kecemplung, ti koleab, palid tuh. Bener teh, ti teulem, bahasa Sunda mah kana cai teh. Tuh. Lamun labuhna tina ranjang, ti gubrag. Lamun ragragna ti lantai 2 teh hudang-hudang, boa-boa modar gitu bahasa Sunda. Mana Jujun mana TV oge sok ngomong aya Sundaan wae. Sok ningali dage tanggal hiji tah poe Minggu. Bijujun teu bisa siaran langsung. Tanggal hiji matak tadi memeh ka dieu tapping heula rekaman heula di TV One. Sabab kuring teu bisa datang tanggal hiji da barudak protes hayang bareng jeung ayah sakitu. Anak-anak waktu jadi Aagim tadina Jujun, Fahmi Salim jeung Ipo Santosa tapi ku sabab Jujun teu bisa Jujun mah rekaman tapi aya ke tanggal hiji ngan uing mah teu langsung eta teh rekaman. Uing mah sok aya we bahasa Sundaan ngomong seeutik-seeutikeun. Sok aya nu ngomong ke Pak Jujun mah na TV na ge euy, na TV nasional oge. Ngomongna sok aya Sundaan wae, teu bisaeun bahasa Indonesia nya. Manya doktor teu bisa bahasa Indonesia. Oh dia teh doktor Haji Atma kieu-kieu ge atuh ieu teh. Manya doktor teu bisa bahasa Indonesia. Pan syarat jadi doktor teh TOEFL-na ge kudu 450 nilaina. Ibu apal TOEFL? Bahasa Inggris itu TOEFL teh. Ibu bisa teh bahasa Inggris? Abdi mah kunci na ge boga 3 di imah. Nah, kunci Inggris. Lain teu bisa bahasa Indonesia, Jujun sedang pengumuman kepada bangsa Indonesia yang sedang menonton televisi bahwa yang ceramah sekarang ada mubalik wakil Jawa Barat dan Banten. Urang Sunda gitu. Makanya Jujun sok ngomong kasih sate ngaranna teh kasih Irfan Hakim pada mahasiswa UIN. Mahasiswa UIN teh mantan mahasiswa UIN teh Irfan Hakim, wali kota Cilegon mantan mahasiswa UIN teh. Tu bagus Iman Aryadi. Kuring teh UIN sok ngomong, "Pan, mengpengker jadi host terkenal atau cek na TV teh ngomong atuh bahasa Sunda, meh urang Jawa Barat terwakili." Matak sok nyarita geuning bahasa Sunda ayeuna mah. Eta teh ditelepon ku abdi ce. Di situ percaya sok ece telepon Irfan Hakim. Insyaallah mah nyambung da teu boga nomerna.
Jadi saya ini bangga dengan kesundaan ya. Jadi orang Sunda kudu bangga ku kasundaan anak. Leres teh? Jadi matak pajujun hampura mun ngomong na nyuna we malah da ngaji di baros. Iya, bener teh. Ngan beda lagam meureun jeung Garut mah. Orang Banten mah gitu kan lagam Banten mah begitu. Beda-beda lentong. Lentong Banten, lentong duren, lentong Garut, lentong jeruk, beda. Banten mah pan duren aing subuh duren nya duh. Eungap aing. Baiklah dari bawah sabare. Geus asup kana mobil aing geus lain toma geus aya. Oh rikat Haji Atma mah tuh. Oh, nya ngasongkeun nu alus coba mawa. Sagala ngeunah aing ngaji. Terabna terab duren bau meureun kadinya ka ameu. Sampai subuh jika nama tepi subuh ke Bandung. Bu aoskeun ayatna sing panjang sing ponok ibu resep kanu panjang tak ulah ditambahan seri seteh Muhammadur Rasulullah Ari Nabi Muhammad teh utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jeung jalma-jalma nu babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi asyidda'u 'alal kufar, keras ka kafir. Jadi lamun urang Cisolong hayang di aku umat Nabi, nu kahiji syaratna kudu keras ka kafir. Urang Cisolong geus keras ka kafir acan. Keras Pak Jojo, sok di Cisolong mah kafir mah diusir. Kafir diusir, kalakuanana dipigawe. Aya gereja di Pandeglang, di Serang diduruk, gereja diduruk, masjid mah kosong. Pancak pajujun kudu keras. Keras mah lain kasar. PSSI main keras menang 2-1. PSSI di Thailand main kasar, kartu merah si Abdul Lestaluhu. Eleh we 2-0. Agregatna eleh we. Manuk ababil keok anger ku gajah. Pancak pajujun kudu keras. Keras mah lain kasar. Ai keras boga aturan tersendiri. Ieu pigawean orang muslim itu bagian kafir. Pagawean kafir tong dipigawe ku urang seperti nu diibadahan ku kafir tong diibadahan ku urang. Da urang ge teu nitah kafir ngaibadahan nu diibadahan ku urang. Jelik we surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal la ta wala antum wala ana'a wala antum lakum dinukum. Tak eta keras teh boga garis batas anu jelas, natrak, eces, jelas kacida. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maneh tong ngaganggu urusan agama aing, aing ge mangaganggu urusan agama maneh. Lamun maneh coba-coba ngaganggu urusan agama aing, lu jual pasti gua beli. Torojo memang keluk nu ngaranna Ahok. Ujug-ujug gue nyebut Quran boh. Nya tersinggung umat ti budak tepi kakolot ngamek. Dages tersinggung mapan umat da ajaranna ditoelan diganggu. Pan Ciamis ka Jakarta ge dianggap ratusan meter. Padahal ti Ciamis ka Jakarta pan ratusan kilo. Lalempang urang Ciamis rek ka Monas dianggap ratusan meter sabab kacape jadi leungit da ajaran diganggu ku jelema nu ngaranna Ahok. Bener teu? Tapi uing nganuhunkeun ka si Ahok. Nuhun hok. Bahkan uing ngadoakeun ka maneh sing asup Islam hok. Lamun geus asup Islam ku uing didoakeun ngaran maneh rek diganti ku aing jadi Abdul Hok. Nah apa jujun bet nganuhunkeun ka Ahok ya dengekeun. Gara-gara mangkeluk nu ngaranna Ahok
Alhamdulillah umat Islam ngahiji tanpa sekat dan perbedaan. Ngahijikeun NU Muhammadiyah Persis teh panghesesena sia jang. Marhaba usoli kunut jeung tahlilan teh ribut wae tepi ka ayeuna ge tiis-tiis jahe teh anggeus-anggeus. Tapi kumang keluk nu ngaran Ahok kumpul kabeh jalma 7 juta leuwih di Monas. Alhamdulillah. Jadi nuhun. Hok. Lamun maneh teu ngalakukeun kalakuan kitu, jigana hese ngahijikeun umat sa-Indonesia. Bener teu? Makana kuring nyarita kanu rek indit ka Jakarta rek naik bus jam 2 peuting ku uing di bekelan heula. Cek uing, "Hai para mujahid pembela Al-Qur'an. Ingat oleh Anda bahwa aksi membela Al-Qur'an tidak akan berhenti sampai tanggal 212 Wiro Sableng. Tapi aksi bela Al-Quran akan terus berlangsung sepanjang hayat dikandung badan." Apa artinya? Setiap ayat, setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat, setiap surat dari Al-Quran kudu dibela ke urang. Nah, maksudnya semua orang Islam sejak sekarang yuk kudu ikrar teh jeung kenyataan kudu sarua. Pan ikrar teh raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyu wa bil Qur'ani imama. Ridho Quran jadi pemimpin abdi. Kade bisi curug ka Ahok wae. Ari curug ka Ahok maneh ngahina Quran hok. Ai nu tilu ramo poho nunjuk dada urang. Tingali coba ibu nunjuk ka uing. Pan hiji ka kuring, nu tilu mah pan kana dada. Da jempol mah kaluhur heuh. Hei, da moal enu hei, moal kitu. Nah jadi kitu. Rata-rata hei. Hiji ka batur, tilu ka urang. Boa-boa nya lain Ahok wungkul ngosok ngahinakeun Quran teh, boa-boa urang Cisolong. Si Pak Jujun mah tuda-tudu enak aja. Saya mah muslim Pak Jujun, pembela Quran. Bener gitu? Cing uing nanya, lamun bener anjeun membela Quran, sabara jelema di antara ribuan anu hadir anu hirupna sok dipingpin ku Quran. Neangan nafkah nempo heula Quran. Hubungan suami istri nempo Quran. Ngadidik anak nempo Quran. Ngadahar rezeki nempo Quran. Tanya diri maneh, ciwit daging maneh, aya daging nu napol barang haram teu na dina awak maneh. Baheula mah rek dahar daging hayam, hayam nage dibawa ka kiai pang mencitkeun ku ajengan. Naon sababna? Sabab sieun haram dipencit ku sorangan mah sieun teu halal. Saking ngajaga kehalalan, mencit hayam datang ka kiai, menta dipang mencitkeun ku kiai, dah hayang apik, hayang halal. Jelema ayeuna boro-boro hayam dipencit ku kiai, hayam nu teu puguh mencit nage diharakan. Bener tak? Kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyibah. Cing ciwit daging maneh cek Quran wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Hei urang Cisolong, tong ngadahar barang riba nu dilipat gandakeun. Nginjem 100.000, mayarna 200.000, telat sapoe jadi bungaan deui tapi ka 300.000. Urang Cisolong ngakuna daek diridho di imaman ku Quran. Pek teh ningali tatangga meuli kulkas 2 pintu. Hayang teu boga duit nginjem ka Kosipa. Unggal poe berjanji, saya berjanji. Kunaon aya nu seuri sia bawa aya di dieu? Jawab si aya tadi dia. Apan barang riba kunaon ku sia dihakan? Boa-boa lain si Ahok wungkul nu ngahinakeun Quran teh. Si Ahok mah ngahinakeun Quran, pantes we da kafir teu percayeun ka Quran. Ari urang ngaku muslim, ngaku mukmin, ngomong ridho dipimpin ku Quran, geuning eta barang riba dihakan keneh. Takbir. Sok sia ngaku sia. Aya nu ngomong tuh di tukang ngaharewos. Da ceuli aing mah tepi wae si galentah. Atuh Pak Jujun dah butuh. Pak Jujun ngomong gitu dah cukup duitna. Ari ece boga salaki BP 7. Bapak pergi pagi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan.
Ini tisuk jedur ke berang jedar, pika sore jedar, pika peting jedor, mau duit ngan 10.000. 10.000 atuh Pak Jujun cukup kana naon 10.000. Meuli biasa letter oge teu cukup. Deungeuna komo, budak sagenep-genep, mah cukup atuh Pak Jujun. Uing rek nanya, ari nu boga cukup saha? Nu boga cukup saha? Nah sia teh meulaan Allah. Nah, meulaan Allah bener teh? Nu boga cukup Gusti Allah. Nah mana meulaan Allah? Kudu nama salaki bawa duit 10.000 hasil usaha tisuk pika sore rontok dampaleungeuna. Cium ku ibu nu boga iman mah. Wios bapak tos gawe maksimal abdi jeung barudak geus ngaduakeun dibere rezeki da ngan 10.000 da ieu meureun nu halal nati Allah ngadua we sing berkah sing cukup keur kahirupan urang tah eta jalma gableg iman bener teu sing berkah we pan rezeki mah mentana nu berkah Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan ilmu hayang nambah rezeki hayang berkah ayo berkah teh cek urang Pandeglang jeung urang Serang mah saeutik mahi loba nyesa imah tohaga mobil Toyota nu hiji deui Honda HP Nokia TV Toshiba ari budak jadi korban narkoba ari salaki kagoda deui ku budak SMA asa teu berkah meuli TV gedena 100 in ari panona belekan teu cager-cager boga mobil Mercy empuk jokna ari bujurna bisul teu eureun-eureun panen 100 ton sekali panen ari dahar di gram da diabetes kencing manis kabeuli daging doma sakintal sapoe ge kabeuli da loba duitna tapi teu meunang dahar daging doma da darah tinggi geuning supir nama sagala dilegleg teu gering-gering hati-hati ieu siga ngomong heureuy tapi akidah jelig we jelema nyararita kieu heuh Pak Jujun zaman ayeuna mah boro-boro anu halal nu haram ge hese kaluar sia teh akidah maneh pecat iman maneh tina dada jangan main-main dengekeun santri bari ngadengekeun ulah heureuy wungkul maneh jadi kudu jadi penceramah nu alus bejakeun ka umat ku maneh terangkeun ka umat ku maneh benerkeun eta akidah ulah acak-acakan pan ayeuna loba jelema acak-acakan akidahna gara-gara pitayeun bener teu gara-gara eusi beuteung bener teu la ilaha illallah mata Quran teh dijieun pamimpin disebred we dilabrak we Quran teh yuk mikir momentum kejadian Ahok urang jadikeun pelajaran oge keur urang keun si Ahok mah keur diadili mudah-mudahan hukum berpihak pada umat Islam sabab lamun si Ahok bebas Habib Rizik geus ngagorowok kita revolusi cek Habib Rizik geus kabayang bakal kumaha ya Indonesia mun mangkluk si Ahok bebas bener teu tapi yuk urang diajar introspeksi ukur kana diri heueuhnya urang nu era mah ngaku Islam tiba heula ngaku iman tiba heula tapi hirup masih keneh jauh jeung Quran kafir diusir kalakuan dipigawe kalakuan kafirna cek Quran teh kieu hei pamuda ayo pemuda kalau kau sudah tidak bisa menahan syahwatmu janganlah kau berzina tapi menikahlah engkau pan ayeuna mah budak awewe jeung lalaki hirupna bebas bahkan budak awewe diboncengna ge ti hareupeun imahna kasaksian ku indung bapana ku kabogohna motorna teh geuning jokna teh nu marudun teh saeutik ai dibonceng pan ngajegang atuh jadi nyorosot ka hareup nangkep kalalakina sunyoto susu nyonol kana tongong apan ari ibu-ibu mas Sulaiman susu lair rada aman dibawa ulin ka Tanjung Lesung dibawa ulin ka Cirata ka Carita asa di Bandung Cirata dibawa ulin ka Anyer jam 8 peting can balik tenang we kolotna
anak hayam jam 5 can ngampih di teangan. Cek uing teh asa angkat tadinya putra ece sareng lalaki kana motor asa can uih ayeuna ece meuni tenang wae Pak Jujun da eta mah calon salakina. Oh jadi jeung calon salaki menang kikituan. Aturan ti mana eta? Bener tah? Da Pak Jujun da sasasi deui bade nikah kaditu oge kacarita teh nuju popotoan pra wedding. Naon pra wedding teh mohon dipoto dina parahu, pacepeng-cepeng, patangkep-tangkep dina tangkal, terus ke fotona dipasang dina surat undangan, ke surat ongona disebar make foto pra wedding. Aturan ti mana eta sia? Aya nu sok kitu dibaros. Eureun sajurig. Ngerakeun sia manemongkeun bebelet dajeng jahiliyah nah jati kasiri kujunti leungit ciri tinggal cara ciri Islam leungit cara barat datang budaya batur budaya kafir dipake ku maneh di mana sia maneh nyebutkeun ngagungkeun Quran lamun kitu kalakuan. Bener teh yang ngomong nu geus mudah-mudahan Allah ngahampura nu encan ulah dilakukeun. Aya nu ngomong belah ditu tuh budak ngora kadenge ku aing nah. Oh, ieu mah ajengan teh kam seupai. Apa mah kam seupai? Kam seupai teh kampungan sekali payah. Nah kunaon kam seupai? Atuh Pak Jujun sekarang ini kan modern 2016 gitu loh. Eta mah sudah biasa naon? Modern palebah mana nah ai modern teh nu goreng jadi HD nu HD leuwih HD dan saya katakan malam ini di semua jamaah dengekeun kumaneh anu jelas celina ulah dibuka ulah ditutup eta ceuli sing apik ngadengekeunana tidak ada konsep yang termodern sepanjang zaman kecuali Al-Qur'anul Karim up to date selalu tidak pernah out of date. Contoh bisi can ngarti ayeuna di era modern sok loba barang palsu jeung barang asli. Barang KW mah diobral di pasar Minggu heuteu disebut di Bandung mah cimol bisa dicoba memeh dibeli. Tapi lamun anu modern anu ngarti konsep modern anu lain KW nu orsinil pasti dibungkus disegel menang teu dibuka segelna can dibeli menang teu dicoba ka fitting room sancan dibeli menang teu dibuka dusna sancan dibeli kan itu konsep modern yang asli yang orsinil terjaga. Islam ngajarkeun awewe kudu jadi awewe nu mahal dan terjaga bungkus auratna tong waka dibuka sancan maneh sah gableg salaki nu geus akad nikah jeung maneh. Sia salah kaprah modernisasi yang kini melanda dunia teh menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Teh di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman. Ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Gitar kubaham melah diborong. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Allah dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi
dan mengundang kejahatan tak keberatan bila aurat terbuka pemerkosaan melanda. Jadi lamun bener hayang di aku umat Nabi dengekeun awewe ya make jilbab ngenteng heula rek kaluar ti imah tiung buni susu nyentre keneh bujur masih keneh nyitak jilbab lain eta lain tiung tama ari jilbab lekuk-lekuk tubuh yang masih aurat ditutup aurat teh lain dibuka wungkul tapi merangsang lain lawan jenis itu adalah aurat. Ganti tabaju benerkeun supaya teu katingali lekuk-lekuk tubuh yang bikin laki-laki merangsang karek maneh kaluar imah eta jalma nu ngamulyakeun jeung nu ngabela Al-Qur'an. Cing rek nanya, Bu ai panyakit torek tong dibawa ka pengajian. Bu ari di dieu aya teu nu salakina ningali pamajikanana teu nutup aurat cicing wae aya teu? Loba santri loba bejaan kumaneh jang kumaneh bejaan tas salaki nu karitu kieu ngomongna cek maneh yo jang santri bejaan kumaneh dosa pamajikan nu teu nutup aurat salakina meneng bae cicing we maka dosa pamajikanana nu teu nutup aurat salakina bagean tepi ka poe kiamat. Ulah dianggap heureus. Emang jadi salaki gampang. Coba orang mikir, Pak, iraha bapak mimpin pamajikan jeung anak make Quran. Cing uing rek nanya hiji deui, jawab Ibu sing tarik sing ngajawabna Ibu. Di sapra kawin ka salaki pernah teu diajarkeun wudu ku salaki? Ulah dieu can ngajawab sia teh. Di sapra kawin ka salaki pernah teu diajarkeun wudu ku salaki? Tah katohyan ku aing sia bapa. Gening eta wudu ge can ngajarkeun. Leuheung basa lamun cek si akang geus pinter ti leutik, lamun can bener. Ternyata pamajikan akang can bener wuduna, disaprak dipihukum ku salakina. Dosa pamajikan nu teu bener wuduna, salakina bagian tepi ka poe kiamat. Cek isukan tasalak pamajikan maneh geus balaner wuduna acan. Ulah sombong jadi jelema teh saya mah manusia paling sukses. Imah pang alusna, pamajikan pang reuncemna emasna. Anak opat tenang, saya mah 5 genep anak abdi mah tenang. Imahna geus hiji sewang, mobil geus hiji sewang, deposito geus 5 miliar sewang, sawah geus 5 hektar sewang. Jadi kuring mah paeh isukan ge moal paeh molotot, da geus tenang, boga wariskeun ka anak geus hiji sewang tenang. Aing rek nanya, eta budak nu genep geus bener salatna acan? Geus bener ngajina acan? Geus bener ibadahna acan? Budak nu awewe geus bener nutup auratna acan? Lamun acan maka maneh tong ngaku salaki sukses, maneh adalah salaki yang gagal di harapan Allah mimpin rumah tangga. Asa kasurupan emah baros aing ngaji. Naon urusanana uing ningali jam dirinya nu riweuh. Perasaan itu jam uing ditempo ku uing mas buloh. Masalah buat lo. Teruskan. Sius. Oke, saya lanjutkan tapi semua kamera dimatikan. HP matikan. Thank you. Paruman sadayana to. Cekap. Paruman. Eta mah komo teu meunang ngarekapnya awas, tidak boleh direkam. Tidak boleh. Omat pisan. Hapunten lain ogoan, SIM kuring punya kontrak. Karena punya kontrak maka privasi saya tidak boleh diganggu. Kemun geus bebas kontrak menang. Sabab produser uing ngamuk. Da loba na YouTube, loba PCD bajakan, jadi kaset nu aslina teu payu ngamek ka aing. Pan kaset asli mah 25.000 hajat mah. Ewan urang di mah meulinan 3.000 dua teh aingnya. Sabra? Goceng 2? Oh, goceng 2.
Kaset Roma pasti setel teh di balik kerudung wajah muter tuh cek aing bajakan. Hiji deui kaset anak-anak disetel deui di pucuk pohon cemara burung kutil dah bajakan tah. Meuli deui hiji deui kagok lagu dangdut efek teh laguna teh kieu. Biarlah derita ini kutang. Jadi kutang, jadi kutil. Sok paruman, atos. Kanapkeun HP na kaset. Atos. Teu kengi ngarekam dicekap. Atos. Thank you. Eta mah keur kenang-kenangannya mun inget ka Pajujun setel, mun memeh ijid piceu enon paruman. Gitu nya siap. Hapunten pisan kanu ngarekam nunon hapunten. Itu untuk kenang-kenangan saja. Terus. Masih siap masih? Moal capek moal? Saanu capek? Keun bae Jujun capek? Karunya teu ka Jujun. Maneh sia meuni kitu ka aing teh ampun tuh. Ji eta teh tukangeun barudak meuni tuh cuma kitu. Sigana maneh mah jangan pae ge kajeun. Ulu itu ngomong sih ket ngomong batu udah dibayar beli gitu saya ngomong teh bae aing resep lah ningali sumanget barudak ngora ting gorowok siap aing resep bagi saya teriakan itu adalah teriakan kecintaan kepada ajaran agama Allah. Teruskan tuh yuk diajar komo lamun ningali ayat mah inna arsalnaka syahida Rasul teh jadi saksi karena kebenaran Al-Quran. Rasul masih ke pamajikan kan luar biasa. Salaki ka pamajikan anu nyontok ka Rasul geus aya kitu di baros. Pamajikan nyambut salakina datang gawe. Cek pamajikanana ngaleueut ngohojo dicicikeun caina ge. Diasongkeun aquana ge. Capek teh capek mah ngaleueut minum. Alhamdulillah meuni raos mah puji atuh mohon asok sing raos sing seueur eueut mah. Alhamdulillah tuluy geus kitu teh ngaleueut tuangnya ayeuna ngasongkeun pamajikanna teh meunang masak pas ngasaan angeun kurang uyah kuduna pan akhlak Rasul maka pamajikan lain ngambek ieu mah lain ngangeun kurang uyah molotot sia rumah tangga geus puluhan tahun teu bisa keneh ngangeun kurang uyah we si bae ngangeun teh teu kaduga meuli uyah pangmalikeun ku aing 7 truk kurang uyana teh satengah senok leutik kunon ngomongna jadi 7 truk aya nu genep truk leuwih naon amarah padahal Quran mere garis innan nafsa la ammaratum bisu ulah sok nurutkeun nafsu amarah mah sok ngadorong kana kagorengan cing uing rek nanya ibu dikitukeun ku salaki ngeunah teu panjeding bibir nyengsol huntu. Jadi bapana aing teh henteu kapake ku sia teh. Rasaan mah bapana aing teh yatim mimiti udang sareta nyeuseuh nyetrika umah wadang umah piring ngurus anak siasa opat-opat nuji kutil nuji bisul nuji budug. Da budug mah turunan ti maneh ti bapa maneh bapanya ke maneh turunan siapa kaluna ke budug. Ceuk salakina kunaon sia teh mah mau aki aing da geus paeh. Cabok sia ku aing sok cabok ceplok naji sia bapana aing mah ku inu bapa kita cabok cerekeun. Ceuk salakina pede aja lagi aing nyerekeun sia isu kawin deui be. Paruman aing kawin deui be ngeusan we divorce cerai virok gara-gara naon ta cereina angeun kurang lucu teh eta kalakuan kuduna mah angeun kurang uyah make akhlak Rasul atuh nu sok muludan mah raos angeun teh komo upami ditambahan di uyahna sasenok temok mah paling pamajikanna heur si aya mun kitu kurang uyah ya katu uyah handenya mama tadi teu diraosan si angeunna paling kitu angeun pangset molotot deui wae sia tara ngaracun ka aing sangrean make sianida siga si Jessica
Panu alus malin gitu raos mah angeun teh komo upami ditamihan deui China 2 emer mah pangset teh asin pandai gara-gara amarah mah cerai gara-gara angeun kurang uyah cerai meuni teu nyeni aya geus magulupak golepak sorangan teu ngeunah datang deui ngajak rujuk ka urut pamajikanana peuting nyabok bari nyerekeun isuk-isuk ngajak rujuk mun ece awewena daek teu ih tahayang cek si ece teh sarua na cerita uing mungeun bahkan na cerita uing mah kade nyanyi awewena teh cukuplah jangan menambah derita lagi terlalu banyak jahitan luka sanggup ku menahan sakit dicabok atuh semakin sayang aku padamu semakin kejam perlakuanmu cukuplah cerik urus salakina tatu nyampur we kamari wakang teh nyebok maneh kelepasan juri kedah sia jurigna daripada ngeusan mah mending balik deui demi anak ningali urus sakina cerik lain daekeun rujuk kade dituluykeun ngalaguna tajam-tajam kata-katamu seram-seram perbuatanmu tak sanggup lagi ku bertahan untuk hidup bersamamu cek urus salakina pokona nyai can daek we rujuk mah akang mama balik rek nungguan we di teras diuk di teras ngadaguan pamajikan ngagerowan pek teh tepi ka jam 10 temu ka panto malik urus salakina kana lawang panto bari gorowok nyanyi teh elek-elek sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita takkan ku sia-siakan kamu lagi. Nah sora aing jadi ngeroki bela dawing mah pop bisa dangdut biasa di luar rock ahli di dalam rock homo sangat ahli tapi nu resep keprok nu geuleuheun mah jebiit dah jujun tuh dari ngaji nyanyi heukeun bae atuh dan nyanyi ge alus sorana daripada maneh sora goreng nu ngonang eueuh gawe we ngagogoreng batur eueuh gawe sia teh hirup teh mulah wakang ngomong ka batur berkarya we heula hirup ulang ngritik karya batur ai maneh teu gablek gawe nu kitu jelema bangkrut teh ceuk nabi lain ceuk aing teh ceuk nabi teh sahabat maneh nyaho teh jelema anu bangkrut nu tani tinggal daki nu dagang tinggal hutang pengen Rasul boro-boro balik untung modal ge teu balik deui lain nu anu bangkrut teh ya Rasul jalma nu loba amal hadena tapi rajin ngagogoreng batur teh teh jelema bangkrut ya, mata kuing masuk ngargaan kiai di Indonesia rupa-rupa alus aya nu kudu siga Habib Rizik lamun eueuh Habib Rizik eueuh nu nahi mungkar makana Habib Rizik mah wajib tegas mun Habib Rizik siga agim lain Habib Rizik ujug-ujug Habib Rizik ceramana kieu upamana yang mulia Habib Rizik joke nyarita saudara-saudara kita harus menghargai perbedaan aneh Habib Rizik mah teu meunang kitu kudu kieu Habib Rizik mah tetep pokoknya kita revolusi saudara-saudara kudu kitu eta Al Habib Rizik Syihab bener teh kudu aya nu kitu harus ada di Indonesia nu siga agim kudu aya mun agim jadi Habib Rizik kumaha ujug-ujug agim ceramah saudara-saudara besok kita ganyang kafir aneh da agim mah saudara-saudara kita sikapi perbedaan ini dengan bijak. Ketengahkanlah rasa yang bijak. Jangan dengan emosi. Agim. Kudu aya. Arifin Ilham. Kudu aya. Mari kita berzikir saudara-saudara. Subhanallah. Walhamdulillah. Alus kudu.
Nu siga Ustaz Yusuf Mansur kudu aya siap-siap ibu coplok tah gelang jeung cincin. Damun geus Ustaz Yusuf Mansur nu ngomong eueuh nu teu talu ku anjeunna mah titah sedekah caroplok gelang oge. Boro-boro duitna saku luar biasa Allah mereka utamaan ka ajeuna siga kitu da aing mah nitah sedekah hararese ka jelema. Ku Ustaz Yusuf Mansur mah caroplok sia cincin oge diasup-asupkeun kana dus teh. Hebat. Kudu aya nu kitu kudu. Jujun, taing mah kieu dijian ku Allah na kieu. Jadi teu meunang uing dipaksa ku maneh. Jun tong nyanyi teu meunang. Da geus kieu resep tinggal ngonang deui, teresep tong ngonang deui gampang. Bener teu? Teresep tong datang balik. Daripada nyieun dosa di dieu, dah, engke bisa setruk saya nyebut, dah, teu balik deui tapi pi. Balik, lamun teresep balik. Ulang ngagogoreng, balik we. Kadenya bisi ya bisi anu bengkok di dieu, bisi percaya urang ge mah moal lempeng. Ngene mah bisi aya nu bengkok daripada maneh ongkoh ngewa ka aing tapi hadir. Pan nyieun dosa hirup teh balik. Resep kawing tinggal ngonang deui, teresep tong dionang deui. Teu dionang kurang deui aing mah payu. Jadi maksud Jujun supaya umat Islam nu geus kompak jika kamari di Monas ulah aya gesekan deui. Da umat Islam mah kafir diusir, no kakafiran dilawan, kakafiran ditegasan, ka urang kafir keras, tapi sabalikna umat Islam mah dawuh Allah ruhama ubainahum. Lamun ka kafir tegas, lamun ka muslimah papada mukmin sarua kiblatna sarua salatna 5 waktu, lohorna sarua 4, asarna 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, tamah nafilah nu sajana, tahajud, duha jeung sajabana, tah ka sarua muslimah nu sakiblat sasyahadat kudu welas asih, somea, budi bersih, daek mere mawe gitu, welasan, dedehan, asihan, silihar, gaan, sapapait sama sabagja saci, Alepo keur diganyang, urang ngadoa. Rohingya keur dikekeyak, urang milu ngadoa, kitu ari muslimah. Tatangga nyeun imah, urang nyebut alhamdulillah. Tatangga maju dagang, urang milu senang, eta pajujun laku kamana-mana dionang bunga ari ustad anu make aturan Allah mah ajengan di dieu sakitu alusna ngararajina gancang doakeun sing paranyang yuswa kitu nu hade mah akhlak nabi mah lain tatangga nyeun imah nyeri sirah, tatangga maju dagang muriang, tatangga meuli mobil ieu kada nyeri huntu, tatangga meuli parabola malah meuli paramek, tatangga tumpak mobil anyar ieu mah malah tumpak ambulan. Aya nu kitu tanyakeun deui pantes jadi umat nabi henteu. Pan nabi mah celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan tegeneuk teu malek meuk balungbang timur narawangan cek urang Sunda mah kitu eta teh gambaran jelema nu alus hate daek mere kanu kopet daek nanya kanu ngewa kasaluhureun tara nanduk jeung sasama tara pasea kasahanapeun tara codeka kanu fakir kanu miskin welas asih budi bersih bari daek mere mawe nganyatakeun hate urang sare rasakeun awak urang sorangan kacideng rikna ati lamun aya dina kakurangan matak ulah rek kajongjonan ngeunah dewek henteu lian da fakir miskin teh lain kahayangna sorangan estu kadaring pangeran kitu tah. Pan Nabi Muhammad mah nyisiran Yahudi bari lolong benerkeun bajuna disepon dimanian dibajuan disisiran eta si Yahudi nolong teh kadeun ngomong kieu ka Nabi Muhammad teh jang mane wau jeung si Muhammad ka Nabi Muhammad jarosa teh muhun aya naon kitu tong deukeuting jeung jelema eta
eta teh nabi palsu jang. Bapak ge lamun beunta mah dipodaran ku aing teh si Muhammad. Padahal nyaritana teh ka Kangjeng Nabi nu keur ngurus manehna. Cing lamun urang Cisolong kumaha kira-kira dicekek sigana ku manehna. Rasul mah terus we disisiran, digentos acukna, diurus, dugi kapupus Rasul tetep gitu. Dilajengkeun eta kebiasaan ku Abu Bakar Siddiq. Karek 2 kali nyisiran oge geus ditepak leungeun Abu Bakar. Kek. Asal lain nu biasa ieu mah. Nah kitu menit terang, lain da nyaho. Masing aing lolong ge nyaho ieu leungeun lain leungeun nu biasa ngurus aing. Mana nu sok ngurus aing? Segruk Abu Bakar teh nangis. Kunaon cari? Maot. Nah meni cari kitu, nya saha maneh eta teh? Eta teh pamimpin umat Kangjeng Nabi Muhammad. Pan ngarumpuyuk reuas si horeng unggal poe teh manehna teh ngagogoreng Kangjeng Nabi teh kajinisna sorangan. Aya nu bisa urang Cisolong gitu? Sora naon tah? Nya sora reuhak atuh nya sora angkot si teh. Saha tah? Jalma kafir rek nyiduhan Rasul, ngintip Rasul ngalangkung rek ka masjid. Puah! Bendu Rasul? Males Rasul? Males dengan senyum. Papa. Subuh kadua. Kwak. Nabi lewat. Puah! Leuwih loba batan kamari. Senyum Nabi. Subuh katilu ngalangkung awan nu nyiduhan. Kamana nya langganan kami? Saha Kangjeng Nabi eta nu sok nyiduhan. Oh, teu damang. Oh, Masya Allah, bade dilayat beres salat subuh neangan imah nu nyiduhan. Aya teu urang Cisolong nu kitu. Aya mawa balad 40. Mawa bensin 2 jerigen diduruk imahna. Rasul madugi teh jangka imah nu sok nyiduhan teh diketrok. Peace be upon you. Anybody home? Would you like to help me open the door, please? Sadi luar. Abdi Muhammad. Mau masaha? Nusok di ciduan teh. Oh, di dinya mah nyaho wae kalemahan uing keur gering atuh ngajak lut atuh ngayeun atuh. Kayak ngadaguan aing jag atuh teu per di dinya mah. Deh, goreng sangka ada tukang goreng. Saha nu bade ngajak gelut. Abdi mang mampir, abdi ora kangen kana Ciduh Salira teu mampir-mampir. Nguping teh nuju teu damang nyangakeun panglayad. Mugia Gusti ngarawat eta panyawat, digentos ku sehat wal afiat. Sejak eta kadongkapan abdi ka dieu teh. Antara percaya jeung teu si kafir muka panto. Ternyata jelema nu nangtung luareun panto, jelema nu pika iji dipika ngewa di Ciduhan baka sakedeung dipaehan, tapi gering pangheulana ngadatangan, pangheulana ngaduakeun. Dulurna tatangana sobatna cenah datang hiji acan. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu takbir uing melaun sok cek maneh ti tadi. Allahu Akbar. Sok atuh ngagorowok saya takbir gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya sakal menek perang gitu. Allahu Akbar. Pan uing mah keur nyaritakeun akhlak Nabi nu lemah lembut. Monya ngajawabna Allahu Akbar. Pan Nabi ge lemah lembut, ieu mah keur nyaritakeun kerek perang karek gitu. Ieu mah pan nyaritakeun akhlak Nabi. Allahu Akbar. Meh tembus kana hate nu ngadengekeun. Bener teu? Allah, ieu mah boga kamampuan diri leuwih ti batur sombong dikahareupeun. Aduh, ka pangajian oge meureun seum perhiasan. Do dipake geulang jeung cincin kabeh. Wika sholawat di pengajian di kieu-kieu leungeunna tola al badru alaina min saniyatil wada mun kikituan sing karunya kata tangga eta baju seragam ngajina ge meunang nganyuk abdi ti payun ya dadah mah di mana-mana ge kieu akang teteh napa jadi kieu pan eta nemongkeun berlian rek meuli jengkol teu pira eta cincin dipake kabeh. Tepan hareupeun tukang jengkol ngarang kadak eta kokod. Mang ieu jengkol sabaraha, Mang? Sakilo ieu sabaraha, Mang? Tukang jengkolna pusing kaluar sihungna. Pek teh kabeneran tukang jengkolna teh beungar huntuna tina emas kabeh, bah. Nyengir tukang jengkol 50.000. Perlu sabaraha kilo.
Aya posisi di luhur nganggap remeh kanu handap. Nu dihandap mana mah leutik. Aing gede ceuk saha? Mana ge di luhur ti handap teh leutik. Sok uing nanya mun jelema beki luhur beki leutik beki gede. Lamun kapal beki luhur beki leutik beki gede. Matak tong sombong eta sia di luhur nganggap leutik kanu handap. Leutik sia ge leutik. Sok turun sia teh nyo ka luhur leutik. Matak mun keur di luhur tong sombong bisi ngagubrak. Pak Haji Beunghar, oh atuh Haji teh. Bari kieu kokoda Haji teh. Areta sawah nu Pak Haji sadayana nu lega teh muhun teh ublug-ablug nu Pak Haji. Hebat Pak Haji. Haji teh. Ai eta kebon kalapa nu Pak Haji, ya kabeh kebon kalapa sabaraha hektar. Sagala boga Pak Haji luar biasa. Haji teh. Pas saurna Pak Haji mah tiasa naik tangkal kalapa nyalira ge. Bisa Pak Haji mah terekel teh meuni tarik pe ka luhur tere. Geus di luhur teh hebat Pak Haji. Haji teh labuh. Paeh we. Cilaka ku pamolah sorangan. Kudu nama pageuh nangkod da dieu mah Haji teh. Oleh. Paeh we kusabab paeh ngeusan ta dongengna. Da ponok umur si Haji namun panjang malah bakene dongengkeunana. Sabab paeh nya ngeusan ta dongeng eta. Padahal ku urang Sunda mah sok dielingan. Hei, encep, ih mani kasep. Neng, ih mani geulis. Ih Pak Haji mani beunghar. Eta teh bahasa teh mani geulis, tong sombong. Mane teh cimani nu jadi geulis. Tong sombong mane teh cimani nu jadi kasep. Pan ieu teh kabeh ge hanyir, baheula teh hanyir. Ceuk saha? Ceuk Quran. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tina saripati taneuh. Jujun Junaedi pun bapa baheula teh almarhum ka kebon mulung jeruk. Mulung lain maling. Mulung jeruk kadahar jeruk penyakit mah nak jadi peting-peting tual-toel kapun biang mah pun biang nak da istri taat ya jadi jujun teh tina saripati taneuh nu jadi jeruk nu jadi cimani namper narahim pun biang tipun bapa jadi jujun jadi si jujun tina jeruk cimani jujun tina cimani nu jadi jeruk gitu. Matak mun uing manis tina jeruk. Tapi bisa hasem oge. Kumaha mudanana. Tadi ieu rupa-rupa anu tina sampeun. Mun ditanya teu luak lieur, ngajawab tapi lempeng we. Di mana ce? Ti ditu. Tah eta mah si sampe pada jagreg huluna. Dijieun tina taneuh, diukeun di luhur taneuh, dibalikeun deui ka jero. Matak kabeh ge tina Pak Haji Atma tina Pak Lurah tina, Ketua Karang Taruna tina, Pak RW tina, Ari Kenteng tina, jadi Ketua RW jeung Kenteng, adi lanceuk. Dari tetes air hina kau dijadikan, lalu engkau disempurnakan. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Itu kesombongan. Bantuan atau itu kesombongan keberikan ya terameng. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menunjuk orang, tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan. Itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam. Tetot. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama.
Terima gaji, terima gaji, terima gaji. Bu, jalma ngirim martabak dibales ku bakakak, teu aneh tama kabeh ge bisa. Jalma ngirim cau dibales ku duren, lebih halus atuh eta mah. Bener teu? Jalma ngirim tomat dibales ku salak, eta mah biasa. Tapi lamun jalma ngirim kagorengan dibales ku kahadean, eta luar biasa. Wayad ra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Quran. Tolak kagorengan ku kahadean. Matak cek uing umat Muhammad mah kudu daek mere kanu kopet, kudu daek nanya kanu ngewa. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladzi idza qati'at rahimahu wa salaha. Ai tukang silaturahmi mah lain usili kirim tapi alladzi idza qati'at rahimahu wa salaha. Batur mutuskeun urang nyambungkeun, batur baeud urang senyum, batur ngamek urang cicing, batur goreng urang mah hade. Nanya tatangga teu ngajawab da langsung ngaguratan. Tapi kabuluan belut jangan orai. Cadu mungkuk haram dempak. Cadu ka hulu-hulu. Tapi kakak urugan tanah berem. Aing mau nanya di kasia. Tahayang. Eta ye namun dijajarkan ayat di kaserang. Kunaon ce bet amek-amekan eta pajujun nanya tatangga teu ngajawab. Atuh ce meureun laun ece nanyana teu kadengeun tarik. Atuh meureun tatangga keur mikiran hutang loba pikiraneun jadi teu konsentrasi beunghar pajujun saya tahu teu boga hutang. Atuh meureun ce rek ngajawabna teu kadugaeun nyeri huntu ompong pajujun. Pokoknya kita cari sekian alasan supaya hate urang teu goreng ka batur. Ta eta umat Nabi Muhammad mah. Dua we heula pake eta lah. Kafir diusir, naon diusir lain jelemana, sikapna. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Pareman TV gorowok barudak lalaki ka masjid, barudak awewe di imah salat jeung indung maneh teu meunang nyetel TV sancan isya geus isya pek nyetel deui mun kadenge nyetel TV bebetkeun ku aing kitu umat Muhammad mah sok kitu tara ngong adan kadeun parbut remote pamajikanana hayang mohabbaten budakna hayang si boy anak jalanan salakina hayang menbal ribut silih sentak parbut remote tungtungna masjid sepi bener teh gereja mah diduruk masjid mah kosong da ayeuna mah di masjid teh garde tapi di karoncian da sieun deungit jam aya budak asup ka masjid dicarek sok aya budak dicarek ku kolot halingah budak mah ganeng cari masjid hei nu sok nyarek budak asup ka masjid tobat sia maneh sabab maneh keur ngahalangan budak soleh lahir di masjid. Bener tak? Heuda pajujun bapak mah ngamek sote da budak mah heureuy. Mending heureuy di masjid. Heureuy ge diajar salat daripada budak diusir di masjid, lompat ka warnet, batur salat ya main game. Mending keneh main game, mending keneh di masjid. Da budak mah silih seret, aing oge baheula silih seret keur budak mah kieu salat teh. Bener ji wing kieu baheula salat. Nah bet kitu pajujun apan sok diseret ku babaturan. Matak memang labuh tadi aing kieu teh salat kuda-kuda diseret badieu lawan ku aing hayo belah dia sah hayo ku aing pakuat-kuat tepi ka kelas 4 kikituan kelas 5 mah geus gede era kahareup sorangan salat bener tapi pan ti leutik resep ka masjid da diajak ku kolot ayeuna budak dicarek kolotna teu daratang kosong masih gitu. Pan baheula mangaji ge di masjid bener teh Jang alif-alifan contohan ku guruna alif cek budak teh alif lain alif can bener alif ngaji baheula mah can kanaba tuh Haji Fathullah juara dunia ngaji na teh ngaji Baghdadi baheula lain ngaji metode cepat jig tanyakeun tu ka Kiai Fathullah na menang alif-alifan alif can fasih nyebut alif can kanaba ngaji baheula mah geus alif bener karek ba ta cetek tah mah sa cek budak sa lain sa tapi kabel-kabel Ustaz nyontohan sa
geus bener sakarek jim cek budak jip jip panjangan seetik bus pek di ejamim jabar mata jabar tasin JRC jabar ya mata sia pek ditarabaskeun idinas sirotol mustaqim ceklokeun idinas sirotol ceklok mustaqim ustadna pusing diteke budak beletak Pak Ustad meni galak mustaqim mah nyeklok diteke mah meni galak Pak Jujun dah ngaji kitu mah lila atuh mah usum cepat uing bunga kan boga metode cepat tapi uing hanya kal budak mah garancang bisa ngajina ngan garancang eueuh ti masjidna bener teh ari ngaji baheula apan ti magrib tepi ka isya can anggeus ngong teh isya cek kolotna teh hei araran ngajina jang sarolat heula salat deui jeung bapana beres salat bapak nama balik ujang mah ngomong budak nama otong mah balik apa rek mana tong rek sare we di masjid pan sare budak baheula di masjid subuh kagengkeun deui ku bapana salat deui wae di masjid mana budak baheula teh tak ieu budak baheula teh kolot ayeuna bener tah ayeuna sare di masjid eueuh daya tulisan dilarang tidur di masjid jadi sieun ngadahdir kana karpet da masjid ayeuna mah keur karpet engkana teh akan lahir karpet soleh moal aya sia teh karpet soleh nu aya ge generasi soleh ka masjid keun deui budak bener teh ulah sagala hayang gancang teu kabeh nu gancang alus ustad oge gararancang teuing ayeuna teh asal bisa pidato 15 menit janggot dipanjangan jubah dipanjangan sorban dipanjangan ustad we teuing ti mana ngajina bener teh dahar ge pan baheula mah lila beuweung karek dihuapkeun bari ngadoa rabbi habli minas solihin setiap suapan make doa matak ciduh inung metu ka anakna tungtungna budak paham ka inungna tingali wibawaan inung baheula mah sakali ngomong nerap ka anakna cicing jang tong bangor cici ari ayeuna dahar ge dikumaha mah di blender tingali budak ayeuna wah aya tamu di ruang tamu muter cek inuna cicing ujang tamu isin terekel kana kursi golepak ka handap calik isin ku tamu muih deui ngadupa keler ba pepeus ujang bener-bener ting cicing moal nurut ibu dalin anak ibu anak blender cokot blender takol huluna eureun ngomong si Jujun siga heureuy menang tafakur ya teh dihuapan baheula mah pan cidu inung mah ubar ka anakna baheula mah budak tidagor peledag tidagor bencenut diletak ku inungna kempes budak belekan baheula mah apa cager bener teh digeledag budak sirana bencenur cokot ku inungna digesek make naon buukna cager teh pang nanyakeun ka dokter pang jagona di Indonesia pang nerangkeun buk inung bisa menerkeun budak anu tidagor mah ngarti baheula mah dihuapan curug inung ramo inung diletakan ku budak getaran kasih sayang ibu terasa sampai hati anaknya makana curug inung wibawaan ujang cicing dikitukan seetik oge ma ujang hoyong jajan teu boga duit mana caliknya cicing ari ayeuna mah pan geus di blender teh dihuapanna make sen baham anak jeung leungeun inung dihalangan ku sen nuleuwih parah inungna gawe bapana sibuk anakna dihuapan ku pemban nuleuwih parah deui disitah nyusuan ku Allah teh na Quran susuan 2 tahun budak teh minimal wa fisaluhu fi amain panyusuanna diwakilkeun kana sapi susu kaleng susu naon jang emang di pabrik susu kaleng awewe kitu ditaranjang diperes mun di pabrik susu awewe taranjang diperes uing rek eureun heula jadi mubalik cuti aing 4 tahun rek daftar jadi karyawan pabrik susu resep jigana aing lobanya tafakuraneun penting ieu bener teh geus latong panjang-panjang sajam satengah ge cukup pokona balik muludan ayeuna kalakuan kafir tong diturutan urang boga aturan main nuker urang keur urang nuker batur keur batur si kafir tong diturutan jelemana mah teu pati penting kalakuanana ulah diturutan bener teh sabab umat Muhammad asyidda alal kufar tapi jeung papada muslim kudu silipikanya silipika walas mereka mana carengkat uing nyebut geus teh carengkat kebiasaan sih meh tiuk pansan ngadoa odah maesaroh maemunah saya teh dengekeun ngadoa heula mudah-mudahan urang sing kaasup rombongan Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim amin
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dinu datar tetep nikreh dalamping di beh dituna mun jujun nyaritana rada kasar ulah geuleuh da jujun mah kieu ti dituna. Daunona daun saga katuruban daun awi teh ayeuna sugan jaga jujun jeung urang Cisolong tiasa tepang deui. Buah duku, buah durian, buah rambutan, buah pisitan eta mah ngaran bubuahan. Baju jubah cangcut berayu dadah goodbye. Daun pandan tengahnya belah kata bondan ya sudahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.